Sampurasun, kumaha damang, pamugi urang sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Tepang deui sareng pribados dina acara Pani Ismana ngalangkungan kanal YouTube YKB Bahasa nyaeta Bahasa Sunda. Para wargi, sate acana urang sami-sami ngadangukeun panglenyepan dina danget ieu. Mangga urang nyuhunkeun pimpinan tiroh suci. Urang ngadeuheus ka Pangeran. Nun Pangeran anu linggih di sawarga, abdi dina danget ieu hoyong ngadangu piwuruk anjeun. Kukituna mugia anjeun tiasa ngauban ka abdi-abdi sadayana supanten hirup abdi tiasa kamanah ku anjeun. Paneda ieu disuhunkeun di lebet panjenengan Gusti Yesus Kristus Juru Salamet abdi sadayana. Amin. Para wargi sadayana, panglenyepan dina danget ieu nyandak ceuceur disalametkeun dina pangharepan dumasar kana aosan kitab Rum 8 ayatna 22 dugi ka 25. Atuh ayat luluguna dibantun tina ayat anu ka-8 anu kieu unggelna. Sabab pang urang bisa disalamatkeun teh kulantaran nyekel pangharepan. Tapi lamun anu diarep-arep geus breh mah lain ge pangharepan deui. Da saha atuh anu ngarep-ngarep keneh anu geus breh. Para wargi, warna liturgi mangsa Advent teh ungu. Ngandung makna yen umat disaur ku Gusti ngarah hirup dina pangharepan. Iman jeung asih bakal sirna lamun taya pangharepan di lebetna. Pangharepan teh lir ibarat seuneu kahirupan anu teu meunang parem. Seuneu kedah hurung ngagedur dina poek. Para wargi, pangharepan teh hiji kamampuhan rohani anu kudu tetep percaya sok sanajan tacan ningali sacara duniawi. Urang kudu nunda pangharepan eta teh lain dumasar kana impian atawa lamunan. Namung pangharepan urang asalna ti Allah. Kukituna hakikat pangharepan dumasar kana iman percaya kana janjina. Janji Allah dipertelakeun ngalangkungan sabda Kristus. Sababaraha urang sok kuciwa jeung putus pangharepan lantaran ngawangun pangharepan sacara lamunan. Maranehna narungguan janji Allah tapi barijeng teu ngahirupan firman-Na dina dirina sareng kahirupanana. Kusabab acan katingali pangharepan teh ngabutuhkeun akar anu kuat nyaeta hubungan pribadi sareng Kristus. Allah dina diri Kristus aya dihareupeun mingpin urang lebet kana rancanganana. Kukituna urang kedah cengkat ninggalkeun kasugemaan dunya jeung kapentingan diri pribadi. Di lebet jeung ngalangkungan Kristus, urang ngagaduhan pangharepan nyaeta janten saksina nu ngahadirkeun kaadilan, damai, ciptaan anu sagemblengna. Pangharepan ngawujud dina karya-karya Gusti sacara kreatif, proaktif, oge transformatif. Mung sakitu anu tiasa didugikeun, mangga urang sami-sami ngadeuheus ka Pangeran. Nun Pangeran anu sapaposna dipuja sareng dipuji-puji ku abdi-abdi sadayana, abdi ngahaturkeun nuhun yang anjeun dina danget ieu parantos ngemutan ka abdi sadayana yen abdi teh mung anjeun pangharepan hiji-hijina dina kahirupan abdi. Di leuwih panjenengan Gusti Yesus Kristus abdi parantos neneda sareng ucap syukur. Amin.
Para wargi sadayana mung sakieu panglenyepan dina dangeut ieu mugia tiasa ngajantenkeun berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap, like, subscribe sareng bagikeun ka anu sanes margi ngalangkungan hal eta urang sadayana tiasa ngamasyurkeun Injil Gusti atau Injil kasalamatan sasarangan sareng YKB. Hatur nuhun, Gusti Yesus ngaberkahan.